Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Sunda anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun deui hanca dongeng nu kasep ngaraja dewek bagian ka-7. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Atuh kesit manehna ngarobah pasangan abi teh ditarik deui terus dibabukeun ka Asep Parman. Aneh sakilat pisan abi teh ditewak kap beunang. Sakedapan masih seret gandu tanaga orok kaya Mang Sogot eleh tanaga manehna kabetot rikat abi teh dibelikeun ka Mang Sogot. Kebro! Aduh! Mang Sogot nambro deui di jero, beri irung ngaluarkeun getih urut ka babuk ku awi. Mang Sogot jadi nekad sebrut manehna malik narajang sanajan nyaho Asep Parman teh luhur ilmu loba pangabisana, tapi tina ku ambak manehna jadi teu mikir kana naon-naon gebut. Mang Sogot ngarawel peureub Asep Parman, tapi samemeh katewak manehna kepiheulaan ka teunggel lebah hulu angeuna cudalit. Puk! Cebrod ku Asep Parman ditajong, bru namro deui awakna karasa lalinu sedang getih nu ngocor tina irung jeung sungutna beuki ngalobaan masihan kana bajuna. Ku Asep Parman terus disiksa nepi ka akhirna Mang Sogot teu walak kaya cebet deui jerit we ngajerit ka nyeri geus teu puguh rasakeunana satulang-tulang asa lalocotan. Ayo Sogot, lendek mang menangkeun. Mata kula sok ngajago bisi diparioskeun tah beung teh. Rumaos we Mang teh bodoh teu sapertos Asep, nanging Mang mah sadar teu poekeun teuing Asep. Sanaos Asep sakumaha pinter oge, tetep wae ari kumawani kakolot mah Asep kudu aya cilakana. Teu kapok ha? Kurang ajar sia. Asep Parman bari gaprot nyabok deui, habak nenggel atuh bru Mang Sogot namro deui. Mangga teh teuing Mang mah pasrah, sanaos bade dibinasa ge Asep, mung titip wae ka sepuh mah. Asep ulah tega teuing. Memang si laing teh ku dewek rek dipaehan. Geus si laing terus indung bapa dewek, sok sia geura tungkul kalamah tanggah ka langit, buru-buru pepatkeun jape kojor. Asep Parman bari ngadeukeutan Mang Sogot. Mang Sogot ngeleper, hate dak digdug teu puguh nu kabayangkeun eueuh deui iwal ti dirina ngalungsar teu nyawaan dibinasa ku anak dudungan reupereum ngapan renghap ranjog. Tapi pangeran teu nyaluyuan kana kahayang Asep Parman da puguh rek maehan indung bapa tur sakalian ngabinasa Mang Sogot. Bujang Satia purah ngasuh manehna waktu baheula. Bareng jeung Asep Parman rek nyakek Mang Sogot di luar kadenge sora mobil, horeng mobil panhoten nu rek newak manehna. Puguh Asep Parman ngaranjug ka bina-bina. Maksudna teu kalaksanakeun da manehna sieun katewak ku Walanda ari rek ngalawan lain lawaneun, Walanda nu rek newakna harita lain hiji dua, tapi aya kana puluhna. Kulantaran kitu Asep Parman gancang ngejat ka tukang. Jeger sora tembakan maniting jeleger, pelorting hariuk ngarah kana awakna. Cileng Asep Parman luncat tina jendela ku anak buah panhoten terus beri ditembakan, tapi Asep Parman pinter. Manehna lumpat ka kebon kopi nu poek tur rembat ku tetangkalan nepi ka akhirna Asep Parman bisa lolos kabur deui. Pardon saya, sayang terlambat. Ayo kejar terus, jangan dibiarkan lolos to Inlander. Panhoten marentah ka anak buahna nu diparentah teu loba omong. Berebet lompat kukurubutan ka kebon kopi rek neangan Asep Parman. Ari Panhoten terus ka jero ka cidang ngaranjugna nempo Bapak Rukmana jeung Ibu Hasanah tinggal loler teh gancang ku manehna dihudangkeun. Geus kitu pok manehna nanya, "Kapan itu si Parman datang ke sini, ha? Dan mengapa lu sampai begini?" Dedak-dak ku Parukmana didongengkeun ti mimiti kadatangan anakna nepi ka timbul kaributan.
nu ngaakibatkeun manehna ripuh kitu. Kumang sogot oge dijelaskeun atuh panhoten ngan bati gogodeg. Pok deui manehna nanya, kenapa lo nggak beri laporan ke pos? Awas ya, kalau nanti kesini lagi lo harus cepat beri laporan sama kue, biar aku tangkap tuh anak kurang ajar. Biar mati di tiang gantungan. Sumuhun juragan, mangga upami dongkap deui mah tangtos dilaporkeun ka juragan. Da eta ge ku abdi tos dielingan supados nyerah. Mung kitu wae ngabandel mawa karep sorangan. Ayeuna mah mangga teh teuing bade dikitu kieu oge ku abdi moal dibela. Malih nuhun pisan upami juragan tiasa newak si Parman mah supados enggal dihukum gantung. Dados teu aya di alam dunya ieu mah ka abdina tenang. Parukmana akhirna mah kalah nitah ka panhoten, padahal ti heula mah mani ngabela pisan. Anakna rek dibawa ku soldadu teh mani dipertahankeun ari ayeuna da sidik anak rek binasa. Parukmana ge jadi nekad. Ceuk pikirna teu naon-naon teu boga anak ge tibatan boga anak rek ngaruksak rek binasa mah eta teh tina ku nyeri tina ku teu ngeunah ku sifat Asep Parman. Ya betul, sabar saja. Awas ya, kalau si Parman datang lagi, lekas kasih laporan sama kue, di mana dia tinggal. Menawi juragan, panganjerekan nama abdi ge teu terang, ditaros oge tengah jawab. Ceuk Parukmana bari nyagapan leungeunna. Dia sekarang kue cari, kalau ada datang lekas laporan ya. Panhutan geus kitu mah terus kalaluar deui celak narai kana mobil. Demi harita Bapak Rukmana ripuh kacida awak leuleus daya tangan pangawasa sakujur awak asa lalinu. Nya kitu deui Ibu Hasanah sigana wae urut tadi disiksa dibuntang banting ku Asep Parman. Da eta wae rek hudang teh manehara resep pisan pikiran juwet lain di kiana nu akhirna jadi panyakit. Ibu Hasanah jeung Bapak Rukmana terus gering sapoe oge awak ngorotan. Puguh ge da lain penyakit awak wungkul ieu mah campur jeung penyakit batin nu cukup parna. Atuh di imah jadi tiiseun. Sagala susah pakaya teu kaala duit teu boga, untung Mang Sogot tetep satia, manehna tetep kumaula teu daek ingkah. Sanajan bener dunungan keur aya dina katunggaraan oge manehna teu goreng hate, kasatiaanana tetep ditembongkeun. Malah leuwih satia leuwih bela tibatan baheula-baheula sabab manehna hayang males budi mulang jasa nu jadi dunungan. Manehna diurus aya puluhna taun piraku deui ayeuna dunungan keur meunang katunggaraan, manehna kudu ninggalkeun mah. Mang Sogot, nah Mang teh teu aral ngawulaan wae kuring. Dibere duit henteu, dicukup henteu. Bisi Mang rek balik mah pek we kuring moal keung ieu ditinggalkeun oge. Bapak Rukmana bari ngareret ka Mang Sogot. Juragan, teu kedah nyarios kitu. Kanggo Mang mah teu aya aral subaha. Mang marido dunya akhirat ulah nembe dipundut tenaga dalah dugi ka dipundut pati oge teu aya wagelanana. Da Mang rumaos ageng kahutangan ku juragan tos aya 10 tahun Mang dijamin sagala rupina. Piraku deui ayeuna juragan udur ku Mang kedah dia kantunkeun mah. Juragan teu aya nu ngawulaan, apan juragan istri oge sakitu kabuktosanana. Geura saha deui atuh nu bade ngawulaan ka juragan. Ari sanggem Mang mah juragan ulah seueur teuing nu diemutan, sing sabar wae nempi ieu gogoda. Mugi-mugi pangeran ngadamangkeun deui. Mang Sogot nembongkeun kabersihan hatena. Syukur Mang, ari Mang boga pikiran kitu mah. Meureun kuring regreg moal hariwang teuing. Ceuk Ibu Hasanah bari oho-oho batuk. Nya tu damang nepi ka kuring gering kieu teh gara-gara si Asep. Teu sangka atuh Mang, budak sakitu bener bageurna bet jadi serupa kitu. Nyeri Mang kuring mah. Nyeri
Da iya kan nyari teh moal leungit sanajan kuring nepi ka paeh ge Paruk mana bari murbut cipanona. Parantos juragan ulah seueur teuing nu diemutan. Asep nuju teu damang emutanana keun wae ulah didamel manah. Mung mugi-mugi kapayun mah Asep sing aya dina kasadaran. Tapi omat mang mun si Asep aya deui ka dieu omat pangusirkeun. Lamun manehna ngalawan pek we masih rek dibinasa ge abdi suka. Da sidik si Asep mah ka abdi teh rek maehan. Ibu Hasanah mercayakeun ka Mang Sogot. Mang Sogot teu ngomong deui dibere tugas kitu teh manehna jadi bingung sabab ari kudu ngarubuhkeun Asep Parman mah teu untupan. Da kamari oge manehna meh hampir binasa. Urang tundun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang parantin nyokot ninggalkeun ke kapayun kasampeur deui. Ayeuna pamirsa urang nyarioskeun Asep Parman. Harita teh Asep Parman terus balik ke tempat penyumputanana nyaeta di daerah Cimindi. Barang Jol datang oge. Si Loreng manis siga nu teu sabar buru-buru nanya ka Asep Parman. Memang nada anu ngarencanakeun menta raja kaya ka Baparuk mana teh. Si Loreng pisan ti waktu keur dipenjara keneh. Ku si Loreng geus diincer-incer. Dasar Asep Parman anu keur kolang di papatahan teu bener oge daek wae. Katambah si Loreng pinter ngomong pinter ngolokna. Puguh Asep Parman jadi kataji malah geus janji yen rek ngaku kolot ka si Loreng. Naon-naon nu diparentahkeun ku si Loreng ku manehna bakal dilaksanakeun. Matak sanajan dititah menta raja kaya bapana oge Asep Parman daekeun ku si Loreng kudu sakalian diberesan. Da cenah keur naon boga kolot teu nyaah teu bela mah mending paehan abeh bebas ngapi milik sakabeh raja kayana. Perkara diincer dibeberi ku Walanda. Si Loreng nyanggupan pikeun ngajaga kasalamatan Asep Parman. Aya naon wae kasusahan si Loreng cenah nu bakal mereskeunana mah. Tisaprak kabur ti panjara Asep Parman jeung si Loreng terus layut usaha babarengan keur dahar eueuh deui irongan iwal ti babadog rarampog. Nya sahanteuna aya nama Asep Parman geus katumanan manehna embung gawe capek hayang senang tina jalan enteng teu sirikna unggal poe indit-inditan neangan palingeun. Teu kaho panggih jeung jelema nu dinusuni ku Asep Parman mah kudu wae dirampog. Ari maksud rek menta raja kaya teh nyaeta duitna keur bekel ngumbara. Da ku si Loreng diajak ngumbara ka Garut. Urang nyal ilmu cenah mah matak Asep Parman kacida ngeukehanana teu dibikeun oge luas rek maehan. Sedeng si Loreng nu ngadaguan mani geus teu sabar matak kakara oge Asep Parman datang jolopok wae manehna nanyakeun. Kumaha Asep hasil teu? Nye tareng bapak dewek teu mikeun. Ceuk Asep Parman bari darak-dak nyaritakeun naon-naon nu kajadian waktu tadi. Nah atuh maneh teh lain sakalian we paehan keur naon deui atuh boga kolot sarupa kitu. Aya kolot eueuh kanyaan pisan. Bodoh maneh mah bodoh kacida. Komo ieu geus aki-aki ditenggel sakali oge. Meureun terus ngagoler moal cengkat deui. Si Loreng siga nu manghanjakalkeun ka Asep Parman. Puguh niat mah eta oge rek dipaehan da ku dewek teh geus disiksa. Balaindung dewek oge ditampilingan ngan eta tah si Sogot nu ngahalangan teh. Dalamun si Sogot eueuh mah ku dewek ge meureun geus beres. Tembal Asep Parman bari gek diuk terus nyarande. Saha si Sogot teh? Bantar kumaha? Bujang dewek manehna mah geus kolot. Da harita ge ku dewek geus disarandekeun manehna geus teu walak kaya pisan ngan tinggal maehan. Nah atuh ari kari modaran mah nepi ka teu bisa hasil. Loba gogodaana reng nu lain-lain. Jol si Panhoten jeung anak buahna datang ka dinya. Da mun dewek kurang kesit mah boa tadi balik ngaranna wungkul. Saleuheung mun 3-4 jelema ku dewek di seung hareupan. Da imah aya kana 20 na. Geura pikir rek bisa ngalawan kumaha. Haram jadah.
Da pasti ku dewek mah dipodaran tah si Panhoten teh. Asep Parman nembongkeun ka ambekna ka Panhoten. Gara-gara si Pansenik Asep jadi kieu ayeuna mah. Ulah kagok asong, urang podaran kabeh, ame urang tenang. Keun dewek nu bakal ngabantuan mah. Si Loreng terus-terusan ngajak teu bener ka Asep Parman. Ke heula ulah wakala lawora sabab ngaberesan si Panhoten jeung anakna mah teu gampang samodel rek maehan indung bapa dewek. Itu mah walanda tur lain pangkatana pandap, di mana oge dijaga ku soldado pilihan. Hese reng ulah ngutup-ngutup teuing arina naon teh. Wah, maneh mah balat keneh geuning. Yo keur dewek mah eueuh hiji pagawean nu hese. Keur naon dewek pada ngalandi si Loreng oge ari kudu ngatayap kawas kayeup apu mah. Ngaran si Loreng geus sohor ka mana-mana. Maehan jelema geus aya 10na. Nah maneh teh nyaho? Saha kitu nu maehan Kapten Jegle teh pan dewek. Ieu jelemana nu ngaran si Loreng. Naon hesena modern si Panhoten ge. Ulah leutik buri teuing Sep. Jang ye beres we lah. Ceuk si Loreng siga nu untupan pisan. Ngadengi kitu mah Asep Parman rada percaya jeung ongkoh manehna oge geus nyaksian nempo ku panon sorangan. Waktu si Loreng ngabegal di kebon kopi, tilu musuhna diberesan dina waktu nu sasingkat-singkatna. Nya kumaha ieu teh carana? Nah untupan asup ka imah si Panhoten kalawan teu kanyahoan ku penjaga. Asep Parman nanya deui siga-siga nu hayang nyaho kana akal si Loreng dina ngajalankeun pamaksudanana, sabab ari manehna mah poekeun teu sanggup asup ka imah Panhoten. Kumaha dewek we lah, pokona hasil bisa asup ka imah si Panhoten. Pira ge dijaga ku dua jelema, pira aku teu bisa asup ka jero mah. Si Loreng bari terus ngaharewas ka Asep Parman nu diharewasan unggut-unggutan tanda satuju. Nya mun kitu mah teuing atuh, jawab Asep Parman bari semu marah may. Atuh kudu percaya we ka si Loreng mah. Pan tadi ge geus diomongkeun, ari keur si Loreng mah teu aya pagawean we hese. Moal heula si Panhoten ngan karingarana geura di alam dunya teh moda rahasia. Mun kolot dewek kumaha nya? Ada hariwang euy, rek dipaehan teh. Tadi ge geus ngomong mere supata ka dewek. Naon supata? Da maneh rek percaya kana supata? Pira ge omongan indung bapa. Nah, dipake sieun teuing. Tenang we lah. Da mun nya ge supata sok mati mateni. Meureun ayeuna ge akibatna kumaneh geus karasa. Pan ieu mah teu naon-naon. Pira sarua omongan jelema naon mujizatna. Mun kitu sabda pangeran kakara urang sieun jeung pangeran ge moal bisa nyarita kitu da puguh sidik eueuh jeung apan urang mah teu nyaho. Nah pangeran teh bisa nyarita, nah henteu rupana oge geus teu nyaho. Sieun-sieun teuing atuh maneh teh turutan si Loreng. Mana aya kasieun ulah borok ku omong jelema, ku jelemana oge teu sieun. Dalaku pangeran si Loreng mah teu sieuneun mana wujudna pangeran nu maha kawasa teh. Asep maneh mah leutik bore eueuh pisan kawani. Keun lah si Loreng nu bakal ngaberesanana mah. Ceuk si Loreng, dasar jelema kawalat omongan oge geus teu jeung pikiran nepi ka geus teu ngaku ayana pangeran, malah make jeung nangtang-nangtang sagala. Dasar jelema selon sok terus ngaco kana sagala rupa ge teu kapikir kana akibatna mah. Manehna ngahaja da ambeh Asep Parman tetep percaya ka manehna, ambeh Asep Parman tetep aya dina jurang kanistaan bareng jeung manehna. Loba nyebut-nyebut pangeran sabab eta mah perkara lain deui jeung teu kudu agul kitu, sabab eta mah sifatna wenang maha uninga. Maneh ngomong kitu kaceda pisan salahna. Nah maneh teu sieun da kuring mah bener kieu oge ari ka pangeran mah tetep percaya, ceuk Asep Parman. Percaya kana naon maneh teh?
Cing naon nu dipercaya teh? Percaya yen pangeran aya tur moal aya deui nu maha kawasa maha uninga iwal ti pangeran nu murbang jagat raya ieu. Asep Parman manehna sadar keneh mata kuani nempas kana pamanggih si loreng sobatna. Hahaha, maneh percaya aya? Mun kitu mah meureun maneh oge percaya yen pangeran teh aya dina suku indung maneh. Memang dewek percaya. Maneh sieun ku pangeran? Bener, dewek sieun, tembal Asep Parman. Nah atuh, ari sieun mah maneh wani nyiksa indung maneh. Apan pangeran teh aya dina suku indung maneh. Meureun mun bener oge maneh geus ngelepak dicabut nyawa. Geuning, buktina maneh teu naon-naon. Nah maneh rek tetep percaya, rek tetep sieun ku barang nu can karuhan ayana. Si loreng terus moekan pikiran Asep Parman, nepi ka Asep Parman ngahulang dipikir dibulak-balik akhirna saruana kabawa gelo ngabenerkeun kana pamanggih si loreng membawa kana jurang kanirecaan. Nya dacan karuhan ayana, damun bener ge aya meureun geus aya nu kawenehan nempo wujudna. Geus lah tong nyaritakeun perkara eta. Ayeuna mah kumaha carana sangkan raja kaya kolot dewek kapimilih ku dewek gancang-gancang. Ceuk Asep Parman mutuskeun maneh nu geus kaismuan ku si loreng. Padahal keur budak mah Asep Parman teh pinter ngaji 3 tahun di pasantrenkeun nepi ka kuat dadasar agamana teh. Tapi ayeuna keur koleng gampang pisan kapanguruhan teu benerna teh. Matak oge ulah rek maga ka si loreng mah, da dewek teh lain rek nyelakakeun. Komo ka maneh sobat, dewek rek ngajujurkeun, rek nguruskeun, sangkan maneh aya dina kasenangan jeung bebas hirup, ulah dibabari ku wae ka sieun model ayeuna. Nya kumaha ieu teh kuduna? Tembal Asep Parman maneh geus teu sabar. Gampang atuh, ari maehan indung bapa maneh mah. Keun lah ari maneh teu tega mah, dewek oge sanggup pasrahkeun we perkara ieu mah ka dewek, maneh nyaho diberes. Tapi kudu bareng jeung dewek sebab maneh can apal ka imahna. Jeung maneh teu nanaon ngan kade urang duaan kudu diteregos ame teu tembong banget. Alusna peuting sep, sabab ari teu barang mah saanteuna sok loba gangguan. Jadi bisa urang gagal deui pan matak cilaka. Puguh we atuh, da kana nanaon ge kudu jeung perhitungan, ulah nepi ka cilaka ka urangna. Iraha kira-kirana ieu teh? Sabisa-bisa kudu gancang, sabab pan urang kudu ka Garut teh. Dari rek lila-lila di dia mah hariwang. Si bule ngambel ka urang euy. Ari kitu mah bari hasil, bari jeung urang salamet, bisa bebas tina udagan si bule. Cek si loreng bari terus ngatur rencanana nu bakal dijalankeun. Iraha isukana tawangke peuting, da kahayang mangke ameh gancang beres. Ke heula urang hitung-hitung heula. Cek si loreng terus perem ramona utak-utak bibir geger nyeman teu kungsi lapok deui ngomong. Wah, kudu kesep 4 poe deui. Nyaeta kudu poe Kemis malam Jumaah. Hari isukan mah bahaya ka urangna. Nya hade masing malam Jumaah ge pokona mah hasil wae. Pasti moal mislok atuh ari hitungan si loreng mah. Gerang kewe buktina kumaha. Jang ieu ngagoler teu nyawaan we si Rukmana jeung si Hasanah teh. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.